loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep we pusing we sedekah cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus dicek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh meunang hamil iya tentu cager obat oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah eta ngai di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur ingat ka dongeng abah we dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu jadi ieu masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu gerege sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dijanten naon teu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititanteun naon teu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus kiai ke di pondokna teh kan ke di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, datang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita nu alhamdulillah dan urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah diangsongkeun kadinya 2 pulung bae 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar. Wah itu polona. Bunguna ceuk ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu.
Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun ya bagian urang nu mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh mah impuk cenah bener biak de celina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu eta daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak mah jeung urang ge nyana di luar silih toel goblok cantik tolol di ongkoh silih toel urang teh kebagian sakit geus diintip ujana baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah dua sepatu geus kikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat aduh nasi cek santri tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaran pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh ulah deuk beagun kabeh ieu mah si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres eta mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujang aingan sakali cak meng Betul mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nyana geuna pelit segede teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh Iman teh bebeja ka kiai bae. Kiai kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia. Kudu bebeja ka aing. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek asa teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih, Kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah di situ mah dah. Dan pamim aja dah kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling nu maling anak buah aing cek nya teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Tah bere. Aman.
Masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin Ceki Hasan teh udah nggak usah ceki nanti sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia juga anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyak paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid boh hewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu gertil emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu kah barengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisa abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu
ngajadikeun tenang sebab naon kudu Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu samiun Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajen teuing kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sodako aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli merenya mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama kayak kopi apa maju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing sakit ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak saya turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter wetes je salaing muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS na bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ul bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja iya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena
Atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Bow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan janama atuh. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyeun cerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek kiai udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah unduk naik ke mobil gen usah salaman kanyana datang ke jero kieu. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiainya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun bae. Turun dibere berkat. Bere deui duit ala kadar gitu. Balik ceri. WTS kieu bae ada di markas jana. Bari tipe 3 daharan cau berkah. Jauh berkat, sanggup berkat, terus ya neuleuh nyana dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun we langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nyana aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nyana teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mentek ge goda kiai kabablasan sia sama deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan be ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh cauna muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang beh anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hei sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ye ngan mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus mah malem ke HP daripada dicarekan mending berean aya tah sia berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut bae Masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak kana ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager udah mulai gitu nah apa nggih neng di mana pabrik emang mah mana itu juga kenal itu dah ya tah stek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona lalaki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu mah masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos kitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang. Kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Moal eta mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Dementak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur jalan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna, lain leutik-leutik, bedas duniana, akhiratna bedas das. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan. Kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis. Masya Allah. Mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah. Bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah, ya Rabbi bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi. Apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah
dibere babari sodako sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sodakoh urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, obat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat, nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebal di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipeting teh deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang mah sakacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak tur ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Minum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam.
Karena di bareng asalan mun kada kalohor mah rarengkot di masa. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah, urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sing hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridoan. Hayang ngajahokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Iya mah jas, jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Aing daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah. Jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah. Aing daek mah tuh Allah. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai. Teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti mah ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000-nya. Kagetnya dapat nawar biasanya mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Tidak mah lain kurangan barangnya na ngobrol dasyu mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Kubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Assalamualaikum, kieu salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusu ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang ban teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Dah.
ulah sambarangan ye. Batasan mencara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih. Haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak cekulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kunaon indek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pan ai sanarieu mah tilok kitu pan. Ieu pan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atuh pan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sih hudang we lampu bae man ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teu dipareuman. Hebatnya eta mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Hilang. Pada ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ieu. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang eta ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh mun edan beureunya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
teka harti. Eta di Indonesia teh isinin tan yen hukum kos gitu. Mun ditaliti keputusan-keputusan DPR bae piseungseurikeun rakyat. Polisi piseungseurikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecah teuing panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'ahinukum Allahu billahi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung tekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi yalkainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lagun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah.
kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kadua walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngaji di mana? Anda pentak Lambon aing ngajina. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina, aing mah belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon teh budak. Nah, ieu sumpah teh, aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamadamah tilu unggal fikih teh ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum da hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engke ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu apa qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu ka situ matak di Arab mah ka situ di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Kurang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang ini sia demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit bae ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mata urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah ida demi Allah maka wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang ge aya kan sak aya ngomong teh mah demi bae teh mah sak aya ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminul naon teh tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nukos gitu maningan nginget-nginget rangda
nu di imam lagi sekolot juga nerang dan udah ek sekolot bagi sugan hanakan deui cenah jang perang cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieun ka bibi paldaikeun nyararandu kabeh ge bebeja mah itu bebeja loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos sekarang itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anharatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea tak eta ngaranna yaminul munakidah iyalah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat kieu teh tah hese jasa jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatohna kana teu wajib kifarat jatohna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah ka bagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ye ngaji ye detik لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم hiji kuari wow patutur-tutur jeung lakin pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman geus 2 tah katilu yaminul gomus Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Manta ka dieu gengke aya kiparatna ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun kabagi sakean cara urang mah meunang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم hiji أو كسوتهم 2 أو khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi kamu konteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh jahor aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah 3 tuh au it'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Qasim. Jadi ngabagi, kabagi 3 berarti kiparatna ge. Nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awo teh dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatohna hukum make awo, awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Eta geus kos kitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Aya deui kiparat puasa
Tapi Pak Ilham, pamalam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhoyar ke jatuhna sebab dek diitisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar, naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Cenah minggu hareup aing dekat di roh. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum imalalaunan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun. Ngan antepkeun lela jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh, waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qasam al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nyieun ulama ta kos itu ta. Menang tadi teh ta kabadi heula. Iya, hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu, moal bisa. Ya, ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung. Sebenarnya ngaji. Beuh, Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun. Eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese-esena. Tak, nomor kehiji. Ya amirul lagu. Aya patulah patali hukum. Artinya teu wajib kifarat. Teu kudu ditebus. Ngan tetep aya bebendu Allah. Kok latah amati sungut make wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua. Ya. Walakin yu'akhidukum bima qatum. Lakin huluk istidrak. Istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi. Nomor kehiji lagu. Nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaistidrak lu tadi. Nah, dina alfiyah nage ba jeung lakin teh ya. Lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa ka bulak kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi mah. Kalam akun fi barbain bal taiha. Tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh ya heueuh nya. Barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh. Mata jelema nu geus bisa alfiyah, pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiyah deui, tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah. Kabeneran. Ya, geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah.
Mata kunya ada di bawah eta alfiah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiahnya. Sok diceklan we cenah ku kula tong moal poe. Ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh encan. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan punyana. Biaya falahu awalajab falahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Tah akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Eta ira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat, kifarat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal dahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu, sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah. Demi Allah, moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu. Eta teh kos anti ka lohri umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti ka lohri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu. Si hade tah eta tah. Dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe. Nah, iyalah nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifarat nate. Fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Kayak kifarat. Nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kos kuna yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah ye. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus.
Gagauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kan anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet. Koboka cendol, sana tsunami. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari Fulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Fulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebutna yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubasu sahibul fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah jangan beresan diri sia. Wai malaikat copot seret oyang di neraka gebruskeun uleun golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh diteleumkeun. Kelemkeun asal muncul kalut. Dikualikan mau kemana lo? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania guys, mau kemana lu Mau kemana? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gombusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Sit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola. Saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Qala saur Kangjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa.
Gola cek eta Arabi sumamaza ya Rasulullah. Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabanya. Cek manehanana wa mal yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema. Anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat. Make sumpah ye bakalna ye lolobana adalah amir sultan. Kuari coba ketika sidangnya cuci tangan tidak saya. Kabeh tare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pemerintah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Saya senang kata-kata isukna kapanggih aya jelema nu make sendal. Ieu sendal saja. Aing, moal pati-pati dipake ku aing lamun aing, lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kituan kerjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mangaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Idele gue. Iya, aku ieu tah. Ieu na ge toel aing teh seting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuh. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim atawa ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani. Yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal aing. Kana ku cili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan, ayo naon? Kaya deh diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka Polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekan ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekan kolot, inilah Polresku. Ai dek di BSP. Dia kak, no kolot ya. Diu, bekos kebocong emang menyandung gitu. Nurut we pan kanu kolot. Iya, si lupa ya, sebalik kasih mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Ya, terpercaya. Iya itu sih dia percaya ka salaki, dia percaya ka saha. Mana bisnis si lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih, bisnis naon. Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh nganu. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa kak ulah sok bucat bisnis susah bisnis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon aja kawetan. Eta bisnis isinya. Hah?
pan cak ngokol cak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus kepoconge pokona. Ngomong Kak. Aing ngomong salah tuh ngomong salah. Cek salah ki. Gitu tuh aing dia boleh carekan we ku sia pan salah ki. Salah ki. Aing kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap kok mau bebeja paes sia cenah. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ye gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ye. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Naon sih ya? Tante bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin wah aing, iya turusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh ayo sih mah kawin tante naon heh eta kakarak lu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia guys kumaha mah tinggalkeun moal aku aing jadi tinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah ke aing tangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok ajuk balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug gimana eta mah jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui aminul gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang ditimbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener tah mah surut di jalan di jalan surut datang ke 0,5 kilo heran aing mah ieu henteu mamang mah udah demi Allah bae henteu tengurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah henteu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta kudu geus mikiran teh mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kolot baheula panimbang da komun make kos kieu mah kurang leuwih didelekeun urang hanetnya hanet kan tambahan deui gonyana tah supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna
mata kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur ta bapak kolot kitu bae tah mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian di dagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus di nyandung ya minul gomus bahaya gede nah iya nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus iya bakalna asal muncul kalau malaikat iya kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun tan ngegolot terus kena nage aduh mana sih ya aduh jangan naik kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia ding moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana kaje emang kaje ka neraka ulah emang gara-gara siau ada ge dadah kaje sial begitu kan orang kita nyerinya di dunia nyeri jadi akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah kaje ulah mendekat surga Firdaus aduh budak ulah datang ka kos gitu da mendingan ulah nyandung lah ai can eri do tino kolot mah geus bari lamun urang usaha rada bagus bebeja bae usapa dengekeun we munaon urang mobil geus leuwih ti 2 aya 3 5 dedeg nya ge bisa ayo ieu mah kira-kira mungkin carita kira-kira kunaon andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu mesti capek teuing oh Pangladen heeh urang mana tuh hadam babu ai sia tuh SDM pasang atuh segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak nyana geus maksudnya kawin deui kah kira-kira gitu. Aisyah menang izin lu nyarekan mun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh masyaallah ieu keur carita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap hukum yaminul gomus mah geus teu katrap ku hukum deui engke teu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang kuari ngatur kaparatna nah lantaran 4 kali jeung hukum ese wallahu a'lam